Qala al-musannif wal muallif rahimahumullahu wa nafa'a bi'ilmihim fid dharaini amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Faslun ari ieu eta hiji fasol. Wa sholatul aidaini ari sholat dua id. Ail fitri tegasna idil fitri wal adha sareng idil adha. Eta sunnatun sunnat muakkadatun anu dikuatkeun. Wa tusyra'u sareng dilakonan ieu id jamaatan kalawan berjamaah. Walimun faridi sareng sunat walimun faridin asana wa sunnatul muakkadi wa munfaridin. Jalan bener ke mana ya? Wali munfaridin sareng pikeun munfarid jalma nu nyorangan. Wa musafirin sareng jalma anu nyaba. Wa khorin sareng jalma merdeka. Wa abdin sareng hamba. Wa hunsa sareng lucinta luna. Wa mroatin sareng biang. La jamilata anu henteu geulis ieu imro'ah. Waladzata hayatin sareng teu ngabogaan tingkah. Amal ajuzu anapon ari budak ngora kaliwat 60 tahun naon nini amal ajuzu anapon ari wong tuwo gitu. Aki-aki nini eta fatah duru maka hadir ieu ajuz al-aida kana idul fitri
kana id tong sandi geuti kana id ya bi baitiha dina pirang-pirang pakaian imahna ieu ajuz bila tibin kalawan tanpa nganggo minyak seungit. Luy wa waktu sholatil idi ari waktuna sareng ari waktuna salat id etama waktu baina tulu'i syamsi antara kaluarna panon poe wa zawaliha sareng lingsirna ieu syamsun. Wahia sareng ari ieu salatul id ay salatul id eta rakaatani 2 rakaat. Yuharrimut takbiratul ihram ieu mangoman bihima kalawan ieu tong takbiratul ihram. Oh bener. Bihima kalawan ieu rakaatani biniatil idil fitri kalawan niat idil fitri. Awil adha atawa idil adha. Wayati sareng ngadatangkeun ieu mang oman bi du'ail ibtitahi kalawan doa ibtitah. Wa yukabbiru sareng takbir ieu mang oman fi raqatil ula dina rakaat anu kahiji sab'an kalawan 7 siwa takbiratil ihrami salian takbiratil ihram. Summa yata'awwadzu tuluy maca ta'awudz ieu mang oman wa yaqra sareng maca ieu mang oman al-Fatihata kana Fatihah. Summa yaqra'u tuluy maca ieu mang oman ba'daha sabada ieu Fatihah surat Qaf kana surat Qaf jahron kalawan tarik. Wa yukabbiru sareng takbir ieu mang oman fi raqati saniyati dina rakaat anu kadua. Khomsan kalawan 5 siwa takbiratil qiyami salian takbiratil takbirna nangtung. Summa yata'awwadzu mang oman summa yaqra'ul mang oman al-Fatihata wa suratal iqtarobat kana surat sareng maca surat iqtarobat jahron kalawan tarik. Wayah tubuh sareng khutbah ieu mang oman nadban kalawan sunat ba'dahuma sabada ieu raqatain ai raqataini tegasna 2 rakaat. Khutbataini kana 2 kali khutbah yukabbiru maca takbir
ieu khotib to'man mangga fibtidail ulai dina kawitan anu kahiji tis'an kana 7 wilaan barina kalawan tuluy-tuluy wa yukabbiru sareng maca takbir ieu mang oman fibtida isaniyati dina kawitan anu kadua sab'an kana 7 wilaan kalawan tuluy-tuluy walau fassola maka sareng lamun misahkeun ieu man bainahuma antara ieu bainahumana antara ieu hutbataini bitahmidin kalawan muji wa tahlilin sareng tahlil wa sanain sareng muji ka ngalem sanes muji ngalem eta kana maka bukti ieu fassola eta hasanan alus wa takbiru sareng ari takbir eta ala kismaini kabagi kana 2 bagian mursalin kahijina takbir mursal wa huwa sareng ari ieu mursal eta mah perkara la yakunu anu teu bukti ieu mah akibas sholati akibas sholatin akibat karena ngiring karena ngabarenganna kana salat wa muqayyidin sareng kaduana takbir muqayyad wa huwa sareng ieu muqayyad eta mah perkara yakunu anu bukti ieu mah eta akibaha ngiringan kana ieu salat ngiringan teh mengiringi ngabarengan wa bada'a sareng mimitian saha al musannifu bil awali kalawan anu kahiji faqala maka ngucap ieu musannif dina fasol ieu musannif bade nerangkeun anu namina salat Id salat lebaran lima faragha minal kalami alal faraidi muqaddimah salatil khamsi liwujubiha fi kulli yaumin wa lailatin syuri'a fil kalami ala nawafili muqaddiman min hal idaini li annahuma aksaru wuqu'an
min ghairihima wa huma min khususiyati hadhil ummat. Nah, ari salat Id teh eta teh khususan ieu umat Kanjeng Nabi Muhammad. Sabab umat-umat sebelum Kanjeng Nabi Muhammad mah teu aya Idul Fitri, teu aya Idul Adha, teu aya. Saur Imam Jalaluddin As-Suyuti, Kanjeng Nabi ngawitan pertama salat Id teh nyaeta salat Idul Fitri dina taun anu kadua sabada hijrah ka negeri Madinah. Saparantos salat Id sareng sababaraha bulan Kanjeng Nabi ngalakonan Idul Adha dina taun kadua oge. Naon ari maksud Id teh balik kembali. Wal idu ma'khudun minal aud litakarrurihi kulla amin. Sok aya paribahasa naon cenah. Al-id liman labisal jadid. Al-id liman labisal jadid. Innamal id liman ta'atahu tazid. Ari id teh eta kajpikeun jalma anu naon ngangge nu bentukna bagus. Innamal id liman ta'atahu tazid. Kuduna ya laan di dieu teh. La ala suwab. Ari anu dinamikeun Id teh nyaeta naon? Id teh sanes urangna ngangge pakaian anu baru, tetapi Id teh maksudna naon? Ketika urang ngalakonan 1 Syawal ta'atahu tazid. Naon ta'atuhu tazid? Taat urang semakin bertambah-tambah gitu. Ari salat Id sareng salat Idul Adha hukumna kumaha? Hukumna sunnatun muakkadatun, sunat anu dikuatkeun. Bentukanana sarua jeung salat tahajud. Dina segi faedah naonna? Amalna. Saking ku diharuskan. Ari salat Id dilakonana kumaha? Dilakonana secara berjamaah, babarengan. Ngan teu aya kaitan kudu 40 orang. Dina Id mah teu kudu 40 orang oge. Misal aya tiluan nya mangga tiluan. Aya opatan mangga opatan, aya limaan mangga limaan, kabayang kitu nya. Pas beres sasalamana sallallahu ala Muhammad. Beres canggih ciri canggih turun atosan deui gitu. 5 orang gitu nya. Sah wae gitu. Kabayang kan di mau panjang ka tukang. Sallallahu ala Muhammad. Imam karege imam makmum kurang 5 atosnya. Kabayang. Kumalom posisina nyarira walimun paridin wa musafirin wa hurin wa abdin wa hunsa wa mroatin la jamilah wala dzata hayah. Lamun posisina nyarira sah oge mangga we salat Id. Hok nyarira kitu naon? Tu kudu bebarengan we salat Id ge. Sorangan we itu. Misal di bumi teu kaburu salat Id teh da karena naon takbirana puting diedunkeun nepi ka subuh. Ti Isya takbiran nepi ka subuh pas subuhna balik ka imah keniana balik ka imah adek mandi heula geus mandi salat apeng teh datang ka imah nempo kasur ngadadahan ada sare gugah jam 10 gehel cenah udang jam 10 takbiran we diinyakeun salat subuh katinggaleuan naon salat Id katinggaleuan hok we urang kahijina kudu salat naon kudu salat subuh kodoan heula atuh ka salat Id kodoan heula subuh tuluy salat nyarira ge sah salat Id nyarira sah
Sabaraha kali abi salat Id nyarira wae. Kajalama nu musafir di perjalanan kosok aya mudik H-3 lebaran, H2 lebaran, H1 lebaran teh. Kita teh nyarara teh lagu teh pada bararungah gitu nya dek maju ka lebaran teh bunga. Awewe mah lalaki mah da pusing maju ka lebaran teh. Biaya bensin, biaya anu. Ada awewe mah check out ieu aya naon? Baju terbaru spesial launching ayo. Kesempatan cuma untuk 3 orang. Lebaran mah acan tapi check out mah geus. Ih kangge lebaran. Padahal puasana mah acan eta teh. Puasana mah acan ih kangge lebaran supari bahasa gitu. Enggak bisa kaburu saepeun. Padahal karek bulan Rajab eta teh. Istri tah aya kitu. So kadang teu nanaon di perjalanan urang salat Id nyarira teu nanaon. Hamba anu teu diijinan ku sayyidna teu nanaon. Lu cinta luna bisa deuk naon salat Id teu nanaon sorangan. Ieu awewe kumaha? Nah ari awewe teu sunatnya. Teu sunat awewe teh salat jamaah. Teu sunat awewe ngalakonan salat Id berjamaah. Teu sunat. Bahkan anu nyebutkeun makruh teh. Katiap awewe henteu ieu atuh tergantung spek ieu mah. Tergantung spek. Lamun biangna ieu spekna kelas naon Snapdragon 999 nu kelas terbaik lah gitu. Rambutna naon lamun misalkan andai kata dibuka tiungna rambutna teh semampai lurus gitu hitam pekat naonna deui kulitna putih gigina rapi, gadona lancip, hidungna mancung, pipina aya semu kempot-kempotan, warnana kemerah-merahan, seakan-akan Rapunzel we Barbie teh ya. Maka eta teu sunah. Teu sunah bisa jadi haram teh. Bisa jadi haram. Sabab ngundang fitnah, ngundang syahwat. Kumaha speknya, tapi lamun spek-spek sewajarna we gitu. Datang ka dieu make haslin seger senol harga 10 ribuan. Teu sunahnya awewe, teu sunah. Tapi sok model sok dibalik yang hukum dina kitab teh. Justru dek salat lebaran teh diedunkeun setelan awewe mah gitu. Minyak sungit semprot kabehanana saawak-awak. Tiung paswina wah dikebat-kebatkeun teh. Geus tiung paswina naon? Dipulitkeun ka dieu jiga sorban. Kana beuheung pulitkeun. Teu sunat tah. Bahkan disebutkeun anu salat Id meunang teh naon? Wanita-wanita anu naon? Wong tuwa anu karolot mangga anu masih kene gadis anu ngarumasakeun geulis anu ngarumasakeun urang teh cantik jelita anggun dan rupawan ulah datang cenah. Nah teteh tadi teu katinggal ka masjid punten abi mah geulis tah kitu aja. Geulis. Aya teteh tadi ka masjid muhun salat Id muhun nya teteh mah goreng gitu. Teu sunahnya awewe mah tuh la jamilah anu teu anu naon anu teu pati rupawan mah teu naon-naon gitu. Nya standar we urang geulisna nya sageulisna urang kumaha can aya geulisna anu kawanti-wanti gitu. Standar geulisnya geulis standar gitu da geulis teh beda-beda tiap jelema teh. Cek si A geulis teh siga naon misal andaikan kata tina kembang mah kembang nu geulis mah mawar kembang nu geulis mah kembang naon melati
kembang nu geulis mah kembang naon 1000 bunga kan beda-beda tiap orang teh cek ieu geulis cek itu henteu cek ieu geulis cek itu henteu tapi geulis anu standar oh ieu standar geulis cek sararea diakui tah teu sunahnya istri tah komo nya geulis nya awakna alus nya make minyak seungit eta mah lain teu sunah di bisa jadi kana haram mungkin gitu sabab naon ngondang syahwat atuh kahijina naon nembongkeun lamun tina awakna lekuk tubuhna ditembongkeun tuluy make minyak seungit lamun paparan tieuna sanes kana mahromna haram eta teh ari jeung salakina bau naon bau minyak kalapa bau naon GPU bau balsem ari kabatur seungitna teh naon sabaya zahrot Hawaii naon deui sop iga oh ya sop tah gitu amal ajuzu fatahduru al idfis yabi baitiha bila tibin kumaha posisina ini teu naon tah aki ini teu naon mangga ajakan teh nini hayu urang salat id aduh tos carape ujang dan nini mah goreng hayu urang ngilu teu naon-naon tah nini mah teu naon-naon tapi make pakaian anu biasa dipake di rumahna biasa pake lamun di daster lamun dikemben lamun dikabaya kan ini seperti kabaya biasana pake eta tong make abi mah cenah hoyong ieu ngangge abaya cenah ini make abaya abi mah hoyong ngangge abaya anu ti Mesir teh ya cenah gitu ngangge abaya teu pantes nini cenah ngangge abaya nini mah eta we ku kabaya gitu visi abi baitiha pake pakaian anu biasana ulah ngamodel cenah ieu nini mah hoyong ngangge minyak seungit cenah naon minyak seungitna Casablanca nini mah teu kedah Casablanca minyak nyong-nyong we cenah minyak nyong-nyong we nini sunat muakkad teh mutlak teh ka lalaki ka istri mah teu naon tergantung spek gitu lamun istri ngarasa urang teh geulis tong datang nya geulis urang mesti de kieu-kieuan ku barudak santri masuk rada gaul gitu ieu kapungkur gombalan santri abi zaman abi gitu nya jarang hese panggil santri teh hese barang langka abi teh kapisah ku tembok gede mun aya santri ngalangkung teh sok digombal teh baheula mah bapak kamu tukang gali kuburan ya tang lain kitu gombalanna teh teh kulaan mamang abi tiasa adan gombalanna teh kitu gombalan zaman abi gitu abi tiasa adan teh abi tiasa komat teh gombalan zaman abi nama gombalan geus model teh ya gitu. Wahai kekasihku, engkau bagaikan sakta dalam hukum tajwid. Kenapa kakang aku sakta? Karena ketika aku memandangmu, nafasku tiba-tiba terhenti sementara. Karena apa? Karena saking takjubnya melihat kecantikanmu. Wah, gombalan teh ayeuna apek teh cintana ditolak tolak cintana nyeun gombalan di tajwid di matamu aku bagaikan alif lam syamsiyah aku ada bentuknya tapi tidak dianggap keberadaannya gombalan nahu gitu di matamu aku bagaikan huruf elat anu naon keasupan amil jawasim langsung dicentang gitu jadi kadinya iraha cenah waktuna salat id engke tulu'u samsi waktu duha lah 6:30 langkungan
kenceng naik. Sabara rakaat salat id teh 2 rakaat, cekap 2 rakaat. Kumaha cara ngalakonan salat id? Yuharrimu bihima biniyatil idil fitri awil adha wa yati bidu'ail ibtitah. Naik biasa we jika salat biasa, Allah niat abi salat idil fitri 2 rakaat makmuman karena Allah bar misal tuluy maca doa ibtitah, tuluy maca naon? Maca takbir deui ulah langsung Fatihah. Sabara kali? 7 kali balikan dina naon? Kahiji, tarokat kahiji. Siwa takbiratul ihram, berarti lamun dianggap yang takbiratul ihram jumlahna 8. Allah takbiratul ihram kahiji teu dianggap. Baru kaduana 7. Allahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar tapi ka 7. Atuh kumaha urang teh hiji waktu teh urang dititah jadi imam Idul Fitri geumpeur. Nepi ka takbir anu 7 ieu sareng takbir anu 5 dina rakaat kahiji sareng rakaat kadua teh hilap langsung. Beres ibtitah langsung Al-Fatihah. Sah teu salat idna? Sah teu salat idna? Posisi kitu. Langsung urang teh. Saking kunono geumpeur gitu. Sah hukumna sabab eta mah rangkaian sunnatna, sunat hayatna. Sanes rukuna mah tetep we dina naon? Dina Fatihah. Atuh balik deui tos Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah siapa balik deui. Allah. Kumaha hukum salatna? Batal. Sabab naon? Geus ngalakonan rukun tuluy anu sunat katinggalkeun mudag sunat rukun ditinggalkeun hukumna salatna batal. Tuluy maca ta'awudz, tuluy maca Al-Fatihah, tuluy maca surat Qaf. Jarang di urang maca surat Qaf mah. Biasana wasyamsi biasana atawa Al-Fajr paling panjang. Biasa ruku sujud biasa, beda jeung salat mayit gitu. Salat mayit mah teu aya ruku jeung sujudan. Hiji waktu aya santri gitu ngaji Fathul Qorib ngan teu pati jelas da kumaha ngajina teh semu-semu nundutan. Salat mayit teh bari ruku bari sujud. Balik we datang ka imahna jadi kiai. Mangga cenah Mamang Jahid jadi imam. Salat mayit, salat jenazah cenah salat mayit. Sia kumaha poho deui urang tidak beuleung pas ngaji salat eta urang teh nundutan. Rukuan teh nya, sujudan teh nya. Aya sigana mah. Manya salat rukuan asa piraku gitu. Manya salat sujud asa piraku da ngaran salat mah ruku sujud. Jadi imam percayaeun warga teh wargana awam, mangga ku mamang santri. Allahu akbar biasa waladhdallin. Joruku. Itu warga sekitarna kumaha bingung. Kumaha ieu? Tapi dudukeun ieu mah santri. Husnudzon ieu mah elmuna geus levelna beda ti urang. Sujud naik di kalfur beres Fatihah ruku di sujud assalamualaikum dikir langsung astagfirullah ditaros punten kitu Mang Aceng atau bahasa Garut mah punten kitu kersa ya kiai ya, bari itu maros punten kumaha wantun abi teh aya kersa naon gitu jang Bapak bade naros ai salat mayit emang aya ruku sareng sujudna. Wah gebog tadi anjir urang make naon cenah make ruku jeung sujud. Karek inget emang salat mayit mah ruku jeung sujudan. Dasar santri bisa ngelak punten Bapak level abi mah tos saluruh Bapak kumaha tadi teh abdi teh ketika maca Fatihah
hijab abi teh hijab jeung alam akhirat teh kabuka langsung. Ieu teh mayit seueur dosana. Mayit teh seueur amal burukna. Seueur kaparduan anu ditinggalkeun. Kapaksa ku abi kudu ditambalan ku ruku jeung ku sujud. Saking ku gagahna eta. Dasar santri bisa we ngajawab nu kitu nya. Kajadian aya nu kitu teh. Nah, mau dibejakeun di daerah mana nah bisi wirangeun gitu. Tadina rakaat anu kadua mah takbirna sabaraha kali? 5 kali. Selain takbiratul nangtung tina sujud kan naik heula Allah baru dihitung pertama. Tahu tadi dihitung baru dinu ieu mulai 5. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kali 5 kali. Beres weh biasa aya rukuan aya sujudan assalamualaikum assalamualaikum sami beres gitu tuluy khutbah dah hukum khutbah ieu kumaha sunnat teu wajib siga jumaahnya sun bisi bade anjeun geus teu kuat kitu hoyong naon kupat hoyong naon deui hoyong sok aya sok karena itu segala yang kongguan can dibuka beres can dibuka marjan abis can dibuka beres salat assalamualaikum balik dan naon dasa balik ka imah punten abi ti payun teh lapar abi teh sekian teu acan sarapan salami abi sasasi teu acan sarapan bisa gitu tekan los teh mangga teu naon balik kita balik teu naon cuek punten rusuh abi lapar tuh kuat. Dah hukumna ge sunnah sanes wajib siga jumaahan. Jumaah mah kudu urang teh ngiringan. Ari dinu khutbah jumaah khutbah Idul Fitri mah nadeban sunnah. Tinggalkeun ajak bawa torna heuh balik teu rame ieu mah khotibna euy. Balik gitu. Hak kana naon baralik gitu. Pernah dilakonan ku abi? Pernah gitu. Di dieu teh salat Id tadi. Tempat itu senal di dinya ngarampal sajadah. Assalamualaikum. Balik bete balik ka imah. Kumaha? Lain balik itu mah aya hukumna nadban hukumna sun. Kebayang kitunya. Ayuhan nas ansitu wasma'u wala tatakallamu inna khutbah jeung jelema teh celeungceung naik baralik kitu. Cek muruk kita bari ka mararana ieu cenah. Ade uih cenah abi matib cenah. Tos tekiat tib abi matib cenah. Hoyong ngamam kolak tib cenah sareng ieu kongguan tib cenah. Hoyong naon tib hoyong ngaroko enjing-enjing tib abi sabulan teu ngaroko enjing-enjing tib gitu. Sia nyebut ka aing tib wae. Tib. Khutbahna sabaraha kali? 2 kali sami sareng khutbah Jumat. Tapi dina khutbah ieu sami, khutbahna mimitina aya takbir heula, takbir anu khutbah dina kahijina 7 kali, dina takbir khutbah kaduana aya 5 kali sok aya khatib teh kieu. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar ketika 7 kali kan aya kitu. Tuluy khutbah anu kaduana 5. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Sudah 5. Wilaan tuluy-tuluyan berkesinambungan. Walau fasola bainahuma bitahmidin wa tahlilin wa sana'in kana hasanan. Kumalamun takbirna mun urang mah ditambahan Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd 7 kali tadi bolak-balik dan naon eta naon kana hasanan eta pangsaena teu naon dikumplitan urang mah paket komplit dah yang sampurna bade Allahu akbar Allahu akbar mangga ngaringkas waktu sami-sami wae. Wa takbiru ala kismaini mursalin wa huwa ma la yakunu akibas sholati.
Anu kahijina naon takbir teh terbagi kana dua bagian, aya takbir mursal aya takbir muqayyad. Naon ari takbir mursal teh takbir anu mengiringi kana salat Idul Fitri sabada maghrib nepi ka imam naik kana khutbah. Eta sakitu-kituna takbir mursal mah timimiti ba'da maghrib nepi ka mana? Nepi ka imam naik khutbah. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Taparukon deui di teh balik kitu balik kitu kabayang gitu. Lebaran di Kobong, aduh. Sabaraha orang ieu kemarin lebaran di Kobong? Deni asa tinggalin teh. Tuluy sadeui. Rehan tinggalin. Gias mah orang dieu atuh. Sadeui lebaran di Kobong. Iseu nu lebaran di Kobong teh? Teu aya. Terus check out barang sih karena kayak imah geus hayang dicobaan beureunya. Sabaraha kali abi tah aya meureun leuwih ti 5 kali abi lebaran di Kobong. Jongjon we abi mah. Allahu akbar Allah, sedih lebaran di Kobong teh. Maca kieu aduh ku kolot teh ditelepon urang teh. Wah dipikeun kitu. Ditelepon, dipikeun gitu kan. Balik sedih we kitu sabaraha kali abi lebaran di Kobong. Aya enakna aya teh enakna. Bagian enakna urang bisa mapayan rumah. Dipapayan gua abi mah pas abi nuju di Kobong ka imah ieu. Assalamualaikum. Cokotan dahareun. Mangga paut aya abi tos ya. Bade silaturahmi kana sare. Padahal mereka neangan aneh gitu, naon dahareun aneh ya di dieu. Assalamualaikum. Papayan kawarang. Isukna kitu deui mapayan deui isukna. Papayan di caririan kayak jeung dahar isuk di mana nya. Ya. Caririan. Darah rapet ka warga abi kapungkur mah apet jeung warga teh loba tempat panyicingan baheula mah pas abi di Kobong teh. Ti mimiti aya ibu Mina teh Wiwin inget keneh abi mah teh Wiwin, aya Bu Usang, aya Pak Yaya, dulu aya Mang Amin. Sabaraha hiji. Wah eta di papayan rumah-rumah teh. Bahkan rumahna lamun ku urang ka cicingan ieu sok mere emameun. Cicing urang dieu mangga jang sandi emam juk. Beredahar gitu. Mau nonton Persib ngararabring. Gitu. Aya si urang naon si budak teh kokolot gitu. Kokolot tigigir. Zaman abi di Kobong sok aya kitu. Kadang nganyuk duit gitu. Badina mutartos sabaraha 3 juta we sakedik. 3 juta. 3 juta loba-loba teuing. Di dia aya teuing sakitu. Teu aya nya di dieu, kasaha di dieu. Ka imah abi dikepret ku abi naon ka dieu. Bade ieu ngiringan mam. Mangga. Mangga paling kepret. Itu. Heureuh ya tuh manya ngepret santri sapiraku we gitu nya. Paling onjok sarasa. Anu kaduana aya takbir muqayyad. Naon ari takbir muqayyad teh? Mayakunu akibaha takbir anu mengiringi sabada salat. Beda. Anu mengiringi menuju salat, aya anu mengiringi sabada salat. Disebut teh anu mengiringi sabada salat disebut takbir muqayyad. Iraha takbir muqayyad ayana engke pas naon poean Idul Adha. Poean Idul Adha tah. Takbirna sabaraha harieun? Takbirna 4 harieun. Kahiji hari raya gungna kurbanna tuluy 3 harina naon tas rek. Dibaca tuh. Faqala wa yukabbiru nadban kullu man zakara wa unsa wa hadirin. Kullu man
kullun min dzakarin gitu wa unsa wa hadirin wa musafirin fil manazili wa tariqi wa turuki wal masajidi wal aswaqi. Engke lamun posisina takbir anu muqayyad takbir kurban gitunya salami 4 hari hok baca takbir eta bebas tah salila 4 hari bebas di mana wae cenah dek lalaki baca dek awewe baca dek jalma nu hadir baca mukim maksudna teh dek musafir baca fil manazili di tempat mana wae hok urang cicing di kebon baca di kebon Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar keur ngalaawi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar keur nyuluh Allahu akbar sunnah tah Allahu akbar Allahu akbar keur nguseup Allahu akbar cek naon cek lauk teh anjir cek lauk deki kurbankeun urang euy cek lauk kitu lah mun bisa ngomong laukna tapi teh menangna impun teu jadi dikurbankeun op di mana wae tah di tempat urang cicing wat turuk di jalan tah urang lulupangan ka jalan takbir we Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar di masjid biasanya ba'da salat tunggu anu 5 waktu Allahu akbar wal aswaq di pasar baca takbiran di pasar ibu bade meser cek 5.000 Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar tomat 5.000 la ilaha illallah Allahu akbar walillahi itu tomat tempur ganti Allahu akbar baca tanya tuh bebas gitu sedih gitu takbir justru lamun dihitung derajat mana nu langkung unggul antara Idul Fitri jeung Idul Adha leuwih gede kene derajat Idul Adha sabab Idul Adha mah nyambung jeung ibadah naon arkanul Islam nya eta hajian puncak hajian teh eta mencit sabada Arafah eta teh manusana pada bunga gitu hewan-hewana bunga bunga itu hewan asli nama hakikat nama bunga anu nyebatkeun Nabi Ibrahim teh bade nyembelih Nabi Ismail tapi sapali riwayat sanes Nabi Ismail nu disembelih teh beda versi ulama nyebatkeun karena Nabi Ibrahim teh kenging riwayat kenging naon isyarat ti Gusti Allah kedah mencit kalau jadi putrana saha Ismailna gitu anu naon anu yakin karena syariat bapana yen bapana teh leres gitu mangga bapak bisi abi bade dikurbankeun mangga kurbankeun gitu. Pas bade digaleser tah borojo setan ngadeukeutan Ibrahim baheula mah setan ngageler naon aya langsung ngawujud setan teh Ari Ibrahim teh eling eta budak sorangan dipuncit batur mah yang budak teh hese kudu program hamil program ieu ieu geus boga budak dipuncit teu karunya eta kan jadi budak Ismail digoda Ismail eta boga bapak teh telenges mah dipuncit budak ku bapak telenges ari Nabi Ibrahim jeung Nabi Ismail kan nabi patuh turut karena syariatna Allah tah aya weh didinya naon hikayat jumroh galungkeun batu 3 kali seberapa kali 7 eta teh hikayatna seakan-akan urang teh maledo ka saha ka setan baheula mah aslina Nabi Ibrahim maledo ka setan ka kabur setan teh paledo sok aya enak bahasanya gitu kolot gitu lamun nyokot ieu batu atau naon dasar setan sok aya gitu kan kolot eta teh tapaul ka Nabi Ibrahim gitu aya hajian atau nepi gitu nya dasar setan lung balahkeun
Tapaot teh ka Nabi Ibrahim digentos ta eta dipencit tah urang gaduh ingon-ingon gitu sapi domba onta kebo ge bisa gitu teu bisa mah harimau teu bisa naon deui citah teu bisa naon deui gajah dipencit teu bisa tah engke tutunggangan urang anu dipencit teh naon bisa jadi naon bisa jadi media syafaat kayak begitu ngaliwatan jembatan Sirat ari hiji domba mah jeung kurban sabar orang sabar orang domba sabar orang hiji domba sabar orangan 75 hiji domba ibarat tuh hiji domba punya hiji we jeung saorangan tapi lamun sapi sabar orangan tuh 75 genep sapi loba teh 10 sapi teu bisa sapi domba teu bisa domba menurut Ibnu Abbas teu nanaon urang mencit hayam teu nanaon tah bakat tingku eueuh kitu nya domba mah teu kabeuli sapi teu kabeuli onta mah teu kabeuli komo kebo mah teu kabeuli teu naon mencit hayam sah kurbana menurut Ibnu Abbas sah naon tujuan Ibnu Abbas kitu supaya urang teh naon henteu toma henteu mengharap kana pemberian orang lain kan lamun urang nanggeus boga hayam mah bencit ku urang diurus ku urang dicabutan bulu ku urang digoreng ku urang teu ngarep-ngarep daging ka batur nya da geus aya di imah nya saya teu kudu ngarep-ngarep da boga daging urang di imah ku daging hayam tapi urang mah lamun teu muncit ngarep-ngarep ieu teh aya ku diberena protes teu balik warga teh kitu ieu cenah pemasihan ti DKI masjid daging sapi daging domba ieu nyoh nanya kitu we kitu nya sok aya kitu aya ieu daging sapi daging domba aduh daging domba dibere tapi protes gitu aduh daging domba cenah ieu mah protes ieu mah tarimakeun we gitu dek domba dek sapi ge nu penting aya kainget dibere urang teh tarimakeun ieu domba cenah sapi gitu protesna sok kadang ditulisan dinu panto punten bilih nu bade ngintun daging kantelkeun we dinu naon dinu panto abina nuju angkat mencit domba kedapinya tanggal sabaraha 28 nya sana teh sabaraha 27 ya, sekitar segituan 20-an sakitu mencit kayak biasa sekitar rarukang dinya ingat kene mencit nanti semara rawa we senso baru dak semua senso agak jeung mesin gitu bade nu warna jam kali sanes nabi mah cenah bade neuk beheung ieu domba ku senso bisa gitu bisa teu nanaon sen ku senso ge gitu teu nanaon bisi bade gitu ngan beheung dombana tapelan heula ku kai dhuwurna gitu ki geus kai beal laan sensona kakaraku ku bedaog bedaog adenya oke di suatu saat anjeun mencit kade lamun pencitna leuwih ti hiji anu kadua rek dipencit teh tong ningalieun kana naon babaturan nu dipencit sedihkeun eta teh kena mentalna dasar wa hewan ge nalurian atuh hewan mah teu boga akal tapi naluri mah boga naluri mah naluri wah urang teh bakal maot teh ya atuh gitu bakal maot teh ieu teh soalnya kan hewan nu ceurik kitu nya ceurik teh ngarasa tuh tak jagaan tutupan we gitu aya domba 2 pencit hiji tutupan ku urang tebak ini siapa ka domba teh tebak ini siapa bener min gurubi syamsi min lailatil idi wallahu alam bisawab baca heula
Faslun ari ieu eta hiji fasal. Kalawan berjamaah. La jamilata. Nini wong tuwa sami we. Eta fatah duru. Istri unggul soraan istri unggul. Mangga. Sok, istri unggul. Lamun kelas nu kamari mah istri nu kararuat suara tararikna lalakina reuhan ena mah lalakina teu ayaan istrina teu arayaan. Sok wa waktu sholatil id. Lamun teu bareng moal beres ngajina bah tungguan ka jam 10 ku abi mah sok. Kudu bareng sok. Terserah hoyong uihna gancang atau henteu. Sok bareng. Setiap anu jempe nambahan semenit waktuna. Kudu bareng we, jempe nambahan semenit deui. Bae ka jam 9.10 we ditungguan ku habis. Barengkeun sok. Wah, nambah 2 menit cari cingkir mah. Sok tuluy, baca bareng. Wahia sareng ari salat id aya salatul id tegasna salat id eta rakaatani 2 rakaat. Yuharrimu takbiratul ihram ieu man laki-laki bareng laki sumaya tawadhu. Wasurata iktarobat
Barang sadayana wayah tubuh sareng khutbah ieu eman nadban kalawan sunat badahuma sabada ieu rakaataini ai rakaataini tegasna dua khutbataini kalawan dua khutbah yukabiru maca takbir ieu eman fibtidail ula dina kawitan anu kahiji tis'an kalawan 7 wilaan kalawan tuluy-tuluy wa yukabiru sareng maca takbir ieu eman fibtidai saniyati dina kawitan anu kadua sab'an kana 7 wilaan kalawan tuluy-tuluy walau fassola maka sareng lamun nisahkeun ieu eman antara ieu bitahmidin kalawan tahmid wa tahlilin sareng tahlil wa sanain sareng alam kana maka bukti ieu fassola eta hasanan alus wa takbiru sareng ari takbir eta ala kismaini kabagi kana dua bagian mursalin kahiji takbir mursal wa huwa sareng ari ieu takbir mursal eta ma perkara layakunu anu henteu bukti ieu ma akibat salati wa muqayyidin sareng kaduana takbir muqayyad wa huwa subhanakallahumma wa bihamdika